sadayana, tepang deui sareng simkuring Suci Ramadhani anu bakal maturan anjeun di acara Warta Radar Pasundan edisi Jumaah 25 Oktober 2024. Ngagambarkeun warta-warta anu sabenerna jeung bisa dipercaya nu simkuring rangkum di acara warta enjing ieu. Hiji kasus pembegalan nu ngirut perhatian masyarakat lumangsung poe Kemis 24 Oktober 2024 di Kota Cimahi. Kejadian ieu nyababkeun ngantunkeun hiji rumajan umurna kira langkung 17 tahun. Korban inisial D dibegal ku dua jalma nu teu dipikawanoh. Saur pihak kepolisian, pembegalan ieu lumangsung sonten. D diserang sareng dipaksa pikeun nyerahkeun barang-barangna. Sanggeus ngarebut barang buktina, pelaku ngasupkeun ka jero tong biru. Eta teh digunakeun pikeun nyumputkeun jasadna. Tim Polres langsung ngalakukan olah tempat kejadian perkara dumasarkana rekaman CCTV. Sarta nyidik leuwih jero pikeun ngungkap identitas pelaku. Masyarakat dibewarakeun pikeun tetep waspada sarta ngalaporkeun sagala kagiatan nu teu biasa ka pihak kepolisian. Tos aya rerencangan kuring anu aya di tempat kejadian. Mangga Raisa. Hatur nuhun Suci, wilujeng enjing sadayana di dieu simkuring Raisa Azra ngalaporkeun ke tempat kejadian. Dupi barang ibu saha? Upa Mustofa. Ibu tiasa dicaritakeun kumaha anjeun ninggal eta jasad dinten Salasa isuk jam 6 enjing. Mohon abdi teh kieu neng caritana. Jadi abdi teh bade ngajajabkeun murang kali ka sakola biasa we nya barudak mah kitu. Abdi teh bade ka pasar oge. Pas de ka pasar teh utak aya tong biru cek abdi teh nya. Pas abdi teh kan penasaran, abdi teh ngadeukeutan we ka tong biru eta pas dicabak teh. Nah, barerat cek abdi teh nya ku bakat penasaran abdi kitu nya dibuka we tutupna jeung lakbana teh bret teh nya. Pas dibuka teh awas ya eta tutupna kolosor ya sukuna oge ngarumbay gitu. Ibu, kaayaan jasadna waktu eta kumaha? Jasad nama biasa we nya lalaki biasa geus tadi diterangkeun gitu. Tapi nya kitu kaku geuningan sukuna teh kan nanti ieu teh huluna dihandap, sukuna di luhur. Jadi sukuna teh nah kaku cek abdi teh kitu. Abdi teh reueuh satunya aya kejadian eta. Abdi teh langsung we mere beja ka Pak RT, ka rumah Pak RT si Pak Dedi teh ningannya. Pak eta aya mayit di dinya gitu kan si Pak Dedi na ge reuwas cenah. Nya geus engke ku abdi dilaporkeun gitu. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Abdi Raisa Azra disanggakeun deui ka studio. Hatur nuhun Raisa kanggo laporanna. Sakitu warta nu atos ti Radar Pasundan. Simkuring Suci Ramadhani amit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biskuit sandwich maneh jadul pisan. Nu balik zaman ayeuna bentukna kudu kotak. Tarak taktung sok kabeh. Geri Salut sandwich. Kotak, sandwich kotak. Wah, double cepatna. Mantap. Geri Salut sandwich kotak double coklatna by Garuda Food. Ini teh buat saya, Bu. Bu, susu kok dibilang, ta? Itu susu kan? Iya, ini teh susu. Mana tehnya? Ye, ini teh susu. Wah, nggak mudeng ini Bu. Lucunya. Neng Gelis mau? Tapi nggak pakai teh. Selalu ada senyum dari generasi ke generasi. Kabeh masalah aya solusina. Embung mepet-mepet, kari pepencetan. Beuteung kalaparan, kari ngacungkeun panangan. Lieur nyeri mastaka. Minum Oskadon, gancang sembuhkan jadi mastaka.
ngirim masa ka leungit, hirup jadi tenang. Oskadon, pancen oye.